Aisyah Hiro pernah parawan. Nya tuh papa sasahoge. Sahanu daekeun ka maneh. Di nganggap sapi ya bapak gubernur. Acan ngasan rasana popon ya. Lamun geus diasan mah teh. Dengekeun sia. Sia pernah leweh sia. Hareupeun aing eta cenah parawan sia. Tong beja-beja tuh ang. Oh sia pernah parabola. Pak, parawan, Pak. Parawan jebol ti heula. Heeh, Pak. Mana pernah? Aing nu daekeun ka sia. Da leweh. Ya Allah ya Robi. Ya, juri ge nek merkosa sia mikir deui. Nya justru eta juri mikir deui tapi Pak abi teh nyeri hate, Pak. Si Ohang gitu mah jadi Ya pokoknya caritakeun bisa. urang teh kasuat-suat deui Ohang. Ada di soal sia teh. Nya ngomongkeun masalah eta dijebol ti heula sa teh. Kumaha caritana? Aisyah nyeri hatena kunaon? Diperkosa ku opatan, Pak. Nyeri hate abi, Pak. Nyeri. Aisyah, ku opatan nyeri Aisyah teh. Nya. Tong boro ku opatan ku saurang yang nyeri hate sia teh dihinakeun. Justru eta ku opat nyeri hate abi laporan ke Bapak polisi, Pak. Laporna sia kumaha? Pak polisi abi diperkosa ku opatan. Tolongan abi butuh keadilan cek abi teh. Halus gitu perjuangkan hak wanita. Ulah dek dilecehkeun sia teh. Penjarakeun lalakina. Bener, lalaki abi embung, abi menuntut keadilan. Di mana kejadian? Dibejakeun di kebun teh. Kumaha caritana Cepopon? Abi diperkosa ku opatan. Kahayang teh ku 10 atuh Bapak mengeunah abi teh. Aisyah burung. Aduh, Ya. Aing nanya ka sia. cingang. Ya. Mane paling berkesan di perkosa usaha? Ku kepala badan kepegawaian, ku anggota DPR, ku wakil bupati apa ku bupati? Wah, sadayana oke dijajarkeun, Pak. Ayo, kita undi dulu siapa dulu? Bapak Bupati, Bawakil, ke badan kepegawaian, Pak Dewan. Ngacung Pak Dewan, saya dulu Cepopon. Oke. Diberes sakali nelpon deui Pak Dedeun. Kumaha cenah? Pak Dewan teh, Cepopon lagi, sebentar saya lagi sama Pak Bupati. Eta mah Pak Ramji hampir pasea jeung Pak Dokter Wahyu. Kunaon Merebutkeun abi, Pak. Sore abi mah jeung abi cek Pak Ramji teh. Pak Wahyu tidak boleh siang ini sama saya. Anjir. Kuat ka berebut cek abi teh. Tenang. Saya mah tidak habis 3 rebo cek abi teh. Amit. Emang urang mah. Tuh. Aisyah, ayo dengekeun.